bebek deka peraban. Woi bebek, jangan lawak kadaang. Aing teu boga huut. Aing geus lieur duit teu boga huut beak. Bebek jangan lawak kadaang puasa heulan. Woi sayang sakunaon di dinya ngomong jeung bebek bae. Pagawean ngomong jeung bebek bae jeung stres ya. Eta aya suara si Siti. Bingung si Siti ini sebut stres. Ugo bebek anu praban. Ya dah jadi praban bebek. Dioga amat aing mah geus geus di paraban ka bebek sia. Bingung sia sayang aing di paraban ka bebek. Emang aing buut gitu. Woi sayang aing kayaknya kotaknya Gelede kotok nege laledek Siti. Teka praban kuae. Abeli kuae. kamari sih ngalandang dari bae ka mana? Urusan duit aing mah geus beak pake main judi. Aing main udo jeung budak kuae. Kotak sia nu beureum geus leureun can sayang. Tong be tuh di kandang me. Kotok di tenun kandang embe emang mau di kandang gitu. Emang embe aing kamari ka mana? Boro-boro aing nyaho aing di mah bae. Mutilok mutilok geus beberapa poe teu ngobrol-ngobrol jeung aing. Terus tak kapang ge aing geus kebal pake kacamata. Terus ya makin geus bae pake kacamata. Ngamat sia teu katimu aing. Mari mah aing mah sibuk sayang geus loba nu nganjangan ka imah. Tasia. Ikang aing main anjangan bae naon anu kucing meureun. Popohoan sia sayang. Enak ulin mah kayak main atuh ulin bae. Ayang ulin Siti repo. Atuh bebek perabat. Geus enak dijual berata etana bebekna enak dibelikan kuat wae. Eta bebek hijina berapa duit engke duitna ku yang dibelikan huut. Eta bebek berapa duitan hijina? Kumahan bebek aing leutik kana. Masing enak dijual teh aing mah jeung duit jeung beli huut. Nak ngomong ulah jeung bebek dekeun teu. Bebek ya dek teu dijual. Ya, dek teu dijual. Aing teu boga huut. Benernya sia sayang paling stres teka timu-timu aing jadi stres ya. Gelisan sia nambah stres. Stres gede. Si bebek aing dijual. Aing jual hiji tuh. Yang beli huut. Nah, butuh udah ka bebek. Bohong lah sayang aing mah geus nyopot duitna sia mah bebekna di kandangan keneh bae. Nih, usia Siti bebek aing loba. Geus teu kahitung ku aing pira ku aing bohong. Ya tuh bebekna hiji. Terus antepun didinya bebekna ke koing bayaran goceng. Masa si Siti kayak goceng kotok. Nahon gede. Apa sih? Mayar goceng, bebek diantepun di dia geus gede dicokot. Usia aku pintar-pintar ten Siti. Atuh aing kan teu boga kandangna. Aduh mana Siti duitna? Geus ke sia kai maeng bae nganjang ke koing bere duitna. Saladenya aing kita nganjang ka imah sia Siti. Geus aing ke sia kai maeng bae cokot duitna nya. Bari nganjang ke maeng. Apa penting main kudu ganteng Siti? Atuh heula mi kadaleup kumaha aing kasep sia. Ulah hidung bae dong sayang. Nangga sayang ke sia kai maeng bae nya. Bari nganjang aing deuk baik. Aduh, pentingnya main kudu siap-siap pakai baju nu ganteng. Naon kotok aing heulan nu beureum. Siap puasa heulan aing teu ngajang. Suku aing men gege-gege bae naon aing beas meureun. Aing nganjang heulan. Bingung amat nya nu pakai baju naon
Bisa aku nak pakai baju badut. Koredan. Bulan lah panjang yang putih. Itu amat wahyu. Kau air bala amatnya. Ngespeak putih gak berduit. Air putih. Lah, anak mandi. Anak mandi ulang lah. Anak panjang mah supaya kadul ganteng. Dia ada edan.